palsu. Mangga waspada papayun agung mangku saestu miang nusanyana tandanan atas jalan mupinuku kembang kaheman sungit nalit ibarat minyak kastor kalawan nyebar asman Allah Ta'ala mengagarkan sifat luas asih ka makhlukna jeung dina tanda-tandana kekawasan yang serta mana manusia jeung papasarna. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat pambagia pamapahan dari was ieu asyhadu ampun teh wilujeng enjing kasadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya di kasehatan salabina nu namina si corona sing tepi amin 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 amin. Alah kuat teh aya naon kieu asa rame-rame teh si korek teh aya raja lan ratu sadinten parantos rawuh bade di istrenan tapi kekekelangan urang raja heula tuanya bisi aya mau ngamuk ke jabatan. Nah ari geus kolot piningan sok asa ngariweuh teu pararuh ari geus kalageman kieu hampura karombongan kibesan hampura lobina pilih aya mau ngamuk atan pi gajah mata si kusuhul mudlu duti luhur duti anak ti kale duti kidul mangka de ulah geureuy ulah ganggu haru mangga urang sami-sami wika dedeh wika jangan kaputu-putu urang anu ayeuna parantos didahulukeun sok urang raja heula. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tawana tawau tegir tawalakir. Sampun kuah hampura manawi tatamu saka rumos kuah leledak sakedar antosan heula kuah tumbut kesalira kuah mundut kesalira sadaya sejak ibarkeun bewara pun sampun kuah hampura kesadayana sejak ibarkeun kana sumping tuh atrak ngareut ngabri bramiang geura papakeun dergending geura namekeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun kasadaya tetamu anu agung raja sadinten lan ratu sadinten hampura kuat hampura kasadayana situasi jeung kondisi nu sabenerna kieu sim kuring teh rada terhanyaan kalau jadi anak icuk uang anu mana taritos kasekseni parantos didahulukeun cek cacak suara kaning melis ampun dina dangan ieu wah hampura wah kumaos leleda kumaos wah leleda gila sakedeuk aya wah teh rada soto ka urang ieu saayana ieu geuningan para wiyaga ti pusaka medal paninengan Balarea Agrabinta sejan nepangkeun ka urang dieu kaitanana ku pangulem saya puluh hajat ulah biasa tepang nanging sate acana ulah sejak kaul heula gambar enjing mah ulah teh moal aya di dieu ini kamana sih ini cik ini ulah sok gitu menirawas suka teh moal kabawa tadi mereka heureuy jeung tukang bakso jeung pasikin Pak asikin teh tadi jadi saksi ulah diheureuikeun deuleu era urang teh kudu husu dina enjing ieu teh urang teh kudu pancen urang kudu rancage maupang panganten kade urang ulah cari weurang deuleu eta nah asina ieu teh deuleu pan kamari geus dipangbalikeun gamis abaya naon sarupa eta jeung dangdana rudung ngadangrang ngedut kitu nah naonan eta teh pan eta ka masamoan deuleu ampun geus atuh ari ati mereka cina-cina teuing pan eta geuning kamari urang teh kena ku virus corona
tatangi loba anu di stop tuh ke keluar aya PSBB aya naon aya ki masuk teu ngartos jadi urang ge satur nuhun diulang ku bapak obe sareakeun nama sareng ku Cep Dilan akan ke bapakna ku Bu Yani orang maksakeun we sok sanaos layan ki mudah-mudahan ditebikeun tina panyawat gitunya aki teh aya naon anu di masuk urang teh sejami kadeudeung ka ieu dijemput urang anu tos didahulukeun urang hibur da beunang ngan ukur ayeuna momen anu ditunggu-tunggu teh da ari 40 mah teu aya upacara adatna teh eueuh si aki sok ngalantur temennya matang puluh aya upacara adat sete dikeun ngalantur urang bagjakeun deuleu ku urang kapayungkeun heula dina lalakuanana urang supaya sadetik 2 detik bakitunya hayang lagu naon kitu kaul heula mudah-mudahan ieu keur salalager kieu urang hiburan heula sok urang kana tijep akang naon bae kitu supaya urang sumang seri tarik cerita sampai sing menang keur meuli rak piring yang di imahnya sing mah dibaca piringnya aja piring sagala pan urang geus boga rek piring mah atuh jang beli kulkas antong ini era atuh urang mah sugan we aya teu gadis sawah sawan balkeun lah etang-etang kicimina lengser mana beurina ieu saatna keun urang paparingan waktos dina 1 menit 2 menit mah urang sina kaju kekelenyan sok apa yang jadi dina laguna orang kurayak-rayak suara teh yang ngeblekuk celah ini kayak orang nonton salah sekedapnya nah hitung-hitung ngecis jang-jang bae
karunya.